Kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya. Di dongeng Amerika. Cuman di Indonesia kan. Aya jelema politikus jeung pengusaha. Beunghar. Nyana diuk di tempat rileks di kafe. Yo sambil ngopi. Nyana ngomong kieu cek eta politikus aing baca cerita ieu boga supir bloon kunaon cek nu pengusaha bloon nya nama dititah naon bae henteu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae coba digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10 sopir Henry ada si Henry nggak bener nokot duit ya 10.000 ya coba ke showroom belikan mobil baby ben aing ya kadigo ya 10.000 siap bos siap dan berangkat keluar hebat kan cek pengusaha can sakumaha tamah supir aing mah leuwih bloon emang gua ya kadi ya kadi dengekeun ku sia ya Herik kadi Herik ada apa bos coba dicek gua ada di rumah gua apa enggak tolong dicek coba segera son ya siap bos salah luarnya nyana di luar kan ngarobrol bos orang tololnya emang gua atumannya aing jam 10 dibere 10.000 kita beli baby ben tolol kan bos goblok politikus tolol je atuh bos aing nu leuwih tolol mah tolol emang kunaon atuh aing kita ngecek nyana kunyana kita nelpon atuh bolon teh coba pugu nyana da gawe di hareupeun aing goblok dah emang bos tarolol kabeh ge eta bos ngobrol tuh supir aing garoblok cek nyana teh eta bener nu bener ieu di zaman akhir modal kos kitu bos yang serikeun anak buah yang serikeun bos rakyat yang serikeun pejabat yang serikeun rakyat ieu percis di luar rakyat yang serikeun para pejabat emang henteu disaksian henteu ditonton gitu pejabat-pejabat kurang ditonton kan si A si B si C si D si E emang teu ditonton gubernur emang ku urang teu ditonton bupati emang teu ditonton ku urang teh kapolres emang teu ditonton boro-boro eta lurah ditonton ku urang rakyat nontonnya nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon-blon ya cek nyana aja cak rakyat pejabat kita blon-blon ya yang mana nu bener nu nah iyalah